Geus ngabaku saminggu sakali mah kuring jeung babaturan sok ngadon ngarumpul di imah kos salah saurang batur kuring anu aya di Sukahaji Geger Kalong. Parang lamun keur ngarumpul kitu sok pada ngadongeng ngobrolkeun pangalaman masing-masing salila teu panggih atawa ngadon main PS. Harita kuring jeung si Budi indit ka Sukahaji Geger Kalong. Maksud rek ka imah kosana si Wawan, salah saurang batur kuring anu imah kosana teh di Sukahaji Geger Kalong. Kuring jeung si Budi indit di Ciroyom sareupna. Ari indit teh nyaeta ti imah kuring di Ciroyom. Kuring indit ka Sukahaji teh make motor. Nya si Budi dibonceng ku kuring. Motor si Budi mah diteundeun di imah kuring. Bud, make motor nu urang we lah nya. Geus motor nu ente mah tunda we di dieu. Tah, hade pipikiran teh. Kabeneran atuh, motor saya mah bensinna gerek saat. Dah, bisa ngirit kan? Duit keur bensin, pake keur meuli kopi kapal api spesial mi supaya begadangna ke beki lancar. Nya kitu maksud saya oge. Motor anu ditumpakan kuring jeung si Budi maju ninggalkeun Ciroyom muru ka Sukahaji Geger Kalong ka imah kosana si Wawan. Teka catur di perjalanan kuring jeung si Budi geus tepi ka imah kosan si Wawan ba'da magrib. Satepina ka eta tempat si Budi mah langsung asup ka jero imah. Teu ngadagoan heula kuring anu markirkeun heula motor. Barang kuring keur merenahkeun motor, ujug-ujug kadenge ku kuring siga aya sora anu keur sasapu ku sapu nyerek. Sorana atra kadenge ku kuring. Pamikir kuring siga anu eueuh deui isuk mending ngadon sasapu buruan. Reret kapal basora anu kadengena keur sasapu teh. Barang ret nah aneh sabab geuning eueuh anu sasapuna mah tapi katinggalin aku kuring sapu nyeret teh bet maju ku sorangan. Rei bulu pundu kuring cing puriding ningali sapu anu hirup siga aya anu nyekelan. Kuring langsung tibuburanjat muru ka imah. Kuring langsung asup maksudna rek muru kamar nu aya di luhur anu sok dipake sare ku si Wawan. Kuring satengah lumpat asup ka jero. Keur kitu si Budi oge katingali ngadon turun deui ka handap.
Si Budin teh neruskeun langsung asup ka kamar si Wawan. Sabab si Wawan teh kasampak kersare dari katinggalina aya awewe anu keur ngusapan. Budi, di tempat parkir motor kuring ningali sapu nyere hirup, sapu nyere maju ku sorangan. Nyeta, saya oge matak turun di kahanap teh. Kasampak di luhur si Wawan keur sare sarta beuteungna aya nu ngusapan. Halo, si Wawan ngadon sare jeung awewe? Nya, matak kuring turun deui ge. Bisi si Wawan kaganggu ku saya. Keur kuring cacarita dihandap jeung si Budi, kadenge ti kamar si Wawan batuk. Ayohna wae si Wawan hudang teh kahudangkeun ku sora kuring jeung si Budi anu ting gereneng dihandap. Si Wawan hudang bari tuluy manehna nangtung di leuwang pantok kamar sarta nitah ka kuring jeung si Budi ka luhur. Nah kalau caricing di dinya biasa ge langsung ka luhur. Mau ngaganggu gituan? Oh, pos kakarawai ka dieu. Lewat ka dieu ah. Uge bieu teh kasarean euy. Kuring jeung si Budi langsung ka laluhur muru asup ka kamarna si Wawan. Sajongjongan kuring jeung si Budi ngadondurat reret di jero kamar. Bangun aya anu di teangan. Ajar cek si Budi, si Wawan di kamar teh keur paduduaan. Tapi geuning naha da teh sasaha. Salah tetempohan si Budi teh meureun. Kuring jeung si Budi teh nyaritakeun kajadian anu bieu kaalaman ku kuring duaan. Bisi si Wawan jadi sieuneun nu antugna ngarasa teu betaheun cicing di kosan imah eta teh. Sanggeus kitu si Wawan turun ka handap maksudna rek ngadon ka cai heula. Dari kamar cai jeung dapur mah ayana di handap. Sajeroning kuring jeung si Budi aya di kamar, kuring sing rareret masih kene ngarasa heran. Kuring masih kene penasaran kenapa manggih si Budi. Cenah tadi teh si Wawan keur diusapan ku awewe palebah beuteungna. Gening usah saha. Eta, saya ge heran. Tadi mah ada jelas pisan atuh. Si Wawan sare nangkarak bari beuteungna aya nu ngusapan. Ya geus we. Maneh tong mujul ka si Wawan, geus we jempeng. Keur uplek ngobrol sampe meh main PS, kadenge aya sora anu gegereman. Kuring jeung si Budi reuwas. Sabab sora anu ngagerem teh si Wawan. Katinggali si Wawan ngadon esod-esodan ti handap buru ka kamar. Mimitina mah kajadian kitu teh ku kuring jeung si Budi disangka heureuy. Si Wawan ngadon iseng nyingsinan kuring jeung si Budi. Anger ari geus heureuy teh. Tong kamalean teuing heureuy teh ah. Keur mah teh malam Jumaah deh. Sing horeng si Wawan teh lain heureuy.
Wawan ngagesor dina ubin. Terus manehna ngadagor-dagorkeun sirahna kana tembok bari teu eureun guram gerem. Ku ayana kajadian kitu teh si Wawan ku kuring jeung si Budi direjengan. Sabab si Wawan jadi ngadon ngamuk. Malah si Budi mah dicabokan ku si Wawan. Sia teu boga kasopanan ka aing. Saha ieu teh atuh? Punten we bilih abdi sareng rerencangan kirang sopan santun. Hei, moal dibecaan ku aing. Sia teu saropan. Ya punten we atuh bilih ngaraos kaganggu mah. Da abdi sareng rerencangan teu apal. Budi, keuat bejaan Pak Ustad. Si Budi tetalangke, manehna langsung nyusulan Pak Ustad, pikeun ngubaran si Wawan anu kasurupan. Malahan sababaraha urang tatangga oge aya nu ngadon datang milu mantuan ngarejengan si Wawan anu keur kasurupan. Sabot kuring jeung nu sejen keur ngarejengan si Wawan. Nya teu lila si Budi geus datang deui bari jeung salah saurang ustad. Harita si Wawan keur masih keneh pada ngarejengan. Saha ieu? Sia rek kadon usir aing dina awak ka ieu jelema. Teu bisa. Bongana manehna taya kasopanan ka aing. Teu bisa. Lamun barudak di dieu taya sopan santun ka anjeun. Da maranehna ge teu apal atuh. Sumuhun. Punten we atuh. Pilih kabari binan mah. Aing teh menyicingan di tempat. Aing geus gila aya di dieu. Si Wawan dijiad di parancahan ku salah seorang ustad teh. Lumayan rada lila si Wawan teh kasurupana. Sabab ampir-ampiran Pak Ustad oge kawalahan. Jurig anu aya dina awak si Wawan hese pisan diingkahkeunana. Ya akhirna mah teu buru we si Wawan teh pulih deui. Si Wawan sadar bari jeung teu apaleun kajadian anu geus kaalaman ku manehna harita. Katinggalina si Wawan siga anu karek kudang sare. Sanggeus si Wawan pulih deui, Pak Ustad nyaritakeun ngeunaan anu tadi asup ka si Wawan teh jurig anu nyicingan eta tempat. Eta jurig teh teu bisa diingkahkeun ti eta tempat. Sabab cenah manehna geus ngarasa betah aya di imah eta. Cek Pak Ustad, eta jurig teh tadina salah seorang jalma anu bunuh diri di eta tempat. Sanggeus aya kajadian kitu, si Wawan jadi minang manggihan kajadian-kajadian aneh di eta imah. Nya anu antugna mah si Wawan mutuskeun pindah kosanana henteu di imah eta deui.